Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu Anikania dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang? Mudah-mudahan cing sarehat. Dinten ayeuna urang diajar nyaritakeun pangalaman pribadi. Pek hidep regepkeun video ieu. Hal anu perlu ditetelakeun dina nyaritakeun pangalaman anu patalina jeung kajadian diantarana kahiji waktu kajadianana, kadua tempat kajadianana, katilu saha wae anu milu kana eta kajadian, kaopat runtuyan kajadian. Jadi lamun urang keur nyaritakeun pangalaman pribadi teh kudu aya waktu, tempat, saha wae anu milu kana eta kajadian sareng runtuyan kajadian. Ieu teh kudu aya dina nyaritakeun pangalaman pribadi. Anu kalima nyaeta rarasaan hidep waktu harita. Bisa pika seurieun, pika bungaheun, pika reueusseun, atawa pika sieuneun dina nyarita pangalaman pribadi. Jadi aya 5 hal anu perlu ditetelakeun dina nyarita pangalaman pribadi. Saterasna nyaeta hal anu kudu diperhatikeun nalika nyarita di hareupeun balarea. Kahiji, sorana kudu bedas. Kadua, ucapanana kudu bentes, ambeh teu salah harti. Bentes nyaeta kudu jelas. Anu katilu, tempona oge kudu diatur. Ulah gancang teuing, ulah lancat lair teuing. Jadi kudu sedeng. Kaopat, wirahmana kudu merenah. Nyaho iraha kudu tarik sora jeung iraha kudu halon. Wirahma mangrupakeun gerak tubuh dina nyarita pangalaman pribadi. Anu kalima, sikepna kudu merenah, henteu popoyongkodan, tapi henteu katembong kaku deui. Tah, upami urang nyarita pangalaman pribadi teh kudu dilakukeun 5 hal ieu supados jadi sae nyarita pangalaman pribadina. Hatur nuhun nu parantos ngadangukeun merhatikeun video ieu. Patepang deui dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.